Badan tuh maros terang alamat ieu teh. Ada nanti bang mau nanya apaan bang? Oh iya, maaf Bang. Saya teh dari kampung, Bang. Baru ke kota. Ya. Jadi gak tahu gitu, saya mau nanya alamat ini, siapa tahu Abang tahu. Ini alamatnya kalau Ya. dari sini lurus Ya. dan belok ke kanan, ntar naik lagi angkot dari lampu merah sini banyak angkutannya, soalnya Oh. banyak tujuannya. Harus naik angkot juga. Nah, abang mau kemana sebenarnya? Ya ke alamat ini, Bang. Saya antarin aja Oh, gimana? emang gak apa-apa, Bang? Ya apa-apa, saya Oh. antarin aja. Betul nuhun pisan. Bang. Kamu berdampaklah sama seperti Aduh, itu kumahanya Yang jila be jam 7 datang na cenah. Dia jam 8 cenah datang. Lain lebih teh. Aduh, budak kuring karunya atuh di ieu mah. Sungguhan tadi karunya aya dikawinkeun. Aduh. Abong-abong kayagung ieu lembe. Sibuk barunya sibuk karawinkeun. Nya kudu diteang lebih teh. Kudu dijemput. Budak kuring karunya aduh. Tadi sedang dan nges gelis sebenarnya mah. Kayak dijemput emang. Ya? Bang, masuk ke samping gang sana. Oh, gang sana ya? Ya. Oh, sebelah sana ya? Aduh, Bang. Abangnya. Semoga rezekinya Amin. tambah kemalau ya. Karena saya permisi, Kang. Ya, lanjut. Ya, makasih. Ya. Duh, mulai bang, ete, konangan, ya duit 5.000, basmanan, mau baca dia sama amplop mah 5.000 deh, penting basmanan dah. Alah, ieu lebih ka maji gnanya. Tadi teh ngomong janji ka dieu cenah. Jam 8. Tapi kan kuring seneang ka imahna teh. Jam 7 janjina, diteang jam 8 we ka dieu. Teang ka imahna eueuh di cenah. Aya ke ka tetangga, eta teh cenah. Lebih teh keur lauk, ngabudakeun di balok. Aduh, eta lebih kumaha. Dikira ada lebih nya aduh. Abang janjian jam 7 kan kawinkeun budak kuring. Lebih teh. Kalau ngalah lauk di balong ngabudakeun, aduh. Lebih. Lah, kumaha ieu kuringnya euy. Kumaha seberang kieu ya. Budak kuringnya tadi nungguan. Mana nya? Coba ieu teh pengantin lalaki teh geus sabar ieu teh ya. Hayang belah durian cenah hayang malam pertama jeung budak kuring. Aduh. Kumaha ieu nya? Laki lah be aduh. Engkar janji lah be aduh. Tungguan lah jam 5 lah, doanya datang. Aduh, Jon. Aduh, Joni. Teh konaon? Ke rumah gabe, Jon. Aduh. Beta kia dan datang. Heueuh, Jon euy. Telat tetangna. Konangan lu ete dia. Konangan. Hmm. Aduh, gabe cendatan Jon euy. Oh, lagi amplok 5.000 lang teh. Naon, Jon? 5.000 amplokna. Maknya ngaplok aku 5.000. Nah, mahi atuh. Tama sanggup unggul sacamot. Deui teh dia nih. Si ada mah ya. Boleh ya malah gabe, mana ka jero. Pang mereka sakeun piring ke prasmanan. Tadi bere sate.
Hah? Maju bagus. Yuk. Ayo rebutan 5.000. Saya teh eksang bayar eksang hungkul. Ah, ini mau berame ah. Pusing kita ngomong datang mana saplok kuat. Gila bae ka maji enggak gitu. Biar teh alamatnya terserah gitu. Tapi dah geus bener. Tapi nah di dia dijual kontrakeun. Aduh, kumaha dia? Ngomong kumaha kayak teh teh. Kurniawan Sopandi Karmenika Kekande. Saya terima nikah dan kawinnya Neng Rizka binti Dair dengan seperangkat alat dan emas yang dibayar tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Aturan menuju anjing pakai sumpitu. Action. Kudu ngomong kumaha ieu ka RT. Dari mana ge? Jual ge dikontrakkeun. Hah, ieu mah yang geus jauh-jauh neang ka dieu. Baiklah, balik we ayeuna mah. Da bakal ge geus beang. Hah. Kamu gak dapat asal-asal itu. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, di hitungan ketiga boleh sama-sama lepaskan sholatnya bersama. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jadi lembur kuliner. Cuma nu jadi pertanyaan ring bingung ieu kumaha lamun jeung si RT. Alamat panggil. Cuman taya ai mana geus kosong. Kan kosong kemau si Neng Rizka. Kumaha ring kudu ngomongna. Lah haula we ayeuna mah ngomong we kasih RT kumaha kaayaan sabenerna. Alhamdulillah mah euy. Kuring geus lega. Asa cat bisul kuring kana mah euy. Si Ucu, si Rizka budak kuring geus kawin. Kuring geus kawinkeun sama bieu. Aduh, alhamdulillah. Ana mah si Ucu anu ngajaga, ana mah salakina mudah-mudahan sing langgang cu, sing sakinah mawadah warahmah cu. Atoh cu apa aduh ana mah alhamdulillah cu. Tapi euy kuring teh kita bingung kasih Ahmad euy. Mana kuringnya? Ngomongna ye. Kamari teh kita ka kota nang si Rizka. Tapi si Rizka geus balik ka lembur. Coba aya teh geus kawin si Rizka teh. Kumaha nya kuring. Si apar ngomongna aduh.
jika si Ahmad itu bisa balik ke kota segala mah. Alah, kebenaran panggil jeung si RT di dia. Duh, siapkan mental heula ya, yang ngomong ke RT. Mohon Pak RT. Damang Mat. Alhamdulillah Pak RT. Damang. Cuman dia teh Pak RT abi teh aya Kumaha? picarioseun Pak RT. Oh mohon kumaha Mat Bangga. Calik geuna pali ditu Pak RT. Mohon Bangga. Mat. Pada sia. Tupik kieu Pak RT. Kumaha? Abi teh aya picarioseun ka Pak RT. Mohon. Abi teh ieu kan mulih di kota. Mohon. Nu dipiwarang ku Pak RT teh ya nu larian Neng Rizka. Daras pisan. Tah kantenan kitu Pak RT. Abi teh bade nyungkeun dihapunten pisan. Oh, Soalna pas abi ka ditu teh tependak sama si Neng Rizka teh. Alamat anu ti Pak RT teh teh atos kapendak ku abi. Cuman di bumi na teh aya tulisan dijual Pak RT. Oh gitu. Nya kumargi kitu abi teh bade nyungkeun di hampura we ka Pak RT kitu da ayeuna tos tebi-tebi ka kota tapi nya tangan kosong gitu. Tependak sareng Neng Rizkana. Oh nya cuman kieu Pak RT di jalan. Ningal aya janur kuning. Ya, terus Aya tulisan Rizka sareng Bono. Jangan bingung abi teh kan di Kubang Buleut daya deui nu nami Rizka teh terkecuali panginten pamilih pendatang baru. Yah, wari Neng Rizka mah kan Neng Rizka di kota, Pak RT. kieu mah si Kumaha? Rizka teh terus pulang ke kota teh kemari teh bang ieu teh Nya, moal kali itu moal lalaki mah mau lalaki saha dulurna Pak RT. sanes Anu bata mah kabar Rizka kota da teh kabogo si Neng Rizka kan si Neng Rizka teh tos janji ka abi bade ngantosan. nya tah si eta cita mati ka Ahmad tapi minta we pas mulang nyanak lagi ka dieu Ahmad kuring teh ka dieu teh karek beres ngarapalan Kumaha Pak RT? Neng Rizka kawin. Terus kumaha ieu Pak RT? Kan teh Neng Rizka terus janji bade ngantosan Ahmad. Nah, ayeuna Neng Rizka. kuring mah sabar adanya jeung imah di pelajaran dan jero Ahmad gitu kan Gusti Allah kan atur mah jodoh awat Gusti Allah itu si Rizka itu berak kuring dan jero Ahmad gitu Cuman nu jadi Ahmad bingung kunaon gitu Pak RT. Ahmad salila ieu geus berjuang hayang menangkeun restu ti RT tapi Neng Rizka mah nah ya mah tah gitu mah da hati lamanya kumanya bisa bolak-balik nu tadina kuring kan teu ngarestuan ka Ahmad ana mah jadi ngarestuan ka Ahmad kuring teu kan dikumahakeun deui ieu lain ka hayang kuring mah si Ucun nu bawa lalaki ti kota mah ana mah Ahmad sabar kapura kuring lain kuring ka janji ka Ahmad gitu ieukeun lah imalain jodoh Ahmad gitu mudah-mudahan Ahmad sing kenging anu oh itu si Ucu gitu berak kuring nya Pak RT aya nama meureun Ahmad kudu narimakeun mohon mas jodoh maut mah meureun tos ditangtoskeun ka kawasa. alhamdulillah mas Panginten perjuangan Ahmad teh ka dieu. mohonnya amat kenging iyalah kenging gara-gara si Ucu nikah terus kumaha gitu mulang amat sing deui nu lebih si Ucu gitu ada deui Nya insyaallah Pak RT.
Sawios Pak RT. Nya tuh Pak RT. Ketemu dengan kemari saya memang Ahmad pamit deui. Ahmad ngadoakeun mugi-mugi Neng Rizka sing janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah. Amin. Sareng sanes calon deui panginten sareng calogena anu ayeuna. Ahmad mugi ngadoakeun sehari mudah-mudah cinta panginten sanes kedah memilih. Pak RT Ahmad pamit. Ampura kuring nyamarnya. Kopi geus aya, rokok geus aya, ngan hanya karena ieu jodoh teuing ka mana. Kopi geus aya, rokok geus aya, jodoh ieu teh aya teh Gusti. Aduh, paparin otoy jodoh ya Allah. Heula ya si Ahmad itu tapi udah benar si Ahmad. Neng Rizka nah aku naon neng teh bet ngahianatan ka padahal kurang kumaha alam merjuangkeun neng nepikeun ka meunang restu ti bapa neng tapi ayeuna meureun ieu takdir ti Allah teh kanggo Neng Rizka kunaon neng teh tega ka padahal kurang kumaha ate merjuangkeun neng nepikeun ka dicarekan ku bapak neng nepi ka akhirna ayeuna bapak neng geus ngarestuan tapi kunaon neng hianatan ka oh ya Allah abi tercantum kana podo-podana anjeun ya Allah panginten dieu tos takdirna mudah-mudahan hati sing ing jodoh anu langkung sae Neng Rizka karunya nalang sakitu si Ahmad tapi ningali si Ahmad keingetan ieu teh otoy teh poho aduh kasih RT teu parasmanan ieu teh anak kemarin Neng Rizka kawin kamari tadi Neng Rizka teh kawin tapi si Ahmad deh karunya Ahmad otoy teh datang di kekawinan si RT da eta teh otoy teh atuh maraban meri da rek bisnis nob teh jeung bos Jupri atuh anu nob ceprot teh lah tapi si Ahmad ieu beuki ngalangsa ka dieu teh wah ini kudu diupahan heula ieu mah diupahan dibere ku Cikopi aduh Jang Ahmad otoy rek ngupahan alah Mat aduh Mat kunaon Mat alah ieu mah Mat geus ena mah gede heula uang ngobrol jeung otoy bari uang ngopi Mat tah ngopi Mat meceng hat udud aya Mat ayo Mat uang calik Mat uang calik Mad, aman dek kunaon atuh? Sabar Mad, ayeuna meureun Rizka teh kawin jeung batur. Mun ku Gusti Allah teh eta teh Mad, sanes jodoh Ahmad eta teh ditemongkeun bahwa aya nu leuwih baik tibatan Neng Rizka Mad. Sabar Mad.
yang ayeuna mah amat teh kudu sabar udah dikumakan deui eta mah kan jodoh pati terus diatur mah rezeki ku Gusti Allah teh ayeuna meureun urang ditinggalkeun aya kuning Rizka meureun kumaha najan ayeuna aya restu di RT Rizkana ku batur giran si RT teh ngarestuan amat ngopi heula tenangkeun otak jeung pikiran teh mah buat aya tuh apa yang ada tarang ngarokok mas hidup amat ngarokokna agak solina eueuh cocok mat iya siap mat pokoknya mat tapi kan tenangkan otak mat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Terima kasihnya. Nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri waddin. Pakot lagot. Jumatan. Kan deui. Ulah bukan deui. Ketika deui handit teraskeun maju terus. Ya sakola. Si Otoy. Udah kumat. Pertama-tama kami dari segenap para Kubang Bul TV mengucapkan terima kasih sudah mengikuti channel Kubang Bul. Terima kasih. Tadi mah Joni, ini Joni. Atur nuhun gitu, atur nuhun. Terima kasih, ucapan terima kasih ka dua-dua Kubang Bul TV anu setia ngadukung sareng menyaksikan dari episode pertama sampai sekarang episode terakhir cinta yang tidak direstui. Oh, cinta nu teu tadi Ahmad jelaskeun. Sok. Jadi cinta yang tidak direstuan ya para dulu Kubang Bul TV. Oh, Neng Mawar teh katingali cenah. Ini kiraan pendek ya. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin anda panggelisna cewek sorangan. Teh hadir tuh teh. RT hadir RT. Orang absen. Ahmad. Aya. Otoy. Joni. RT Dalim. Yang Mawar kok saya. Kalangan lain dia makin sponsor bisa ieu bae urang ge make nyuyuk biasa wae Kembali ke lab. Terima kasih atas dukungannya yang sudah menyaksikan dari episode pertama sampai episode terakhir sekarang ya. Judul yang cinta yang tidak restuan mungkin tidak restuan. Maklum dah jamnya tuh teh maklum manusia. Belum ngopi. Mie bekam mie. Nyetak mie-nya. Masak. Enggak pakai beres-beres sih. Jon bawa kopi ta Jon. Terima kasih yang sudah subscribe, Matos. yang sudah like dan sudah membagikan channelnya Kubang Bul TV. Semoga Kubang Bul TV selalu ada dalam kemajuan dan perkembangan yang luar biasa ya. Dan yang keduanya mohon maaf kali ya. Mungkin kami segenap dan bahasa Sunda ngarah. Aduh sih, Alhamdulillah amin udah cenghar ya. apa tuh merek ih? Kata kameranya kurang masa. Sotik dong. Cerita cinta yang tidak direstuan yang tidak restuan ya mungkin agak tidak nyambung ya karena mungkin kami terkendala oleh waktu dan para pemain-pemain yang sudah bukan itu mah berbela sungkawa Sudah ya sudah nyambung pasal.
amburadul gara-gara pemainnya kerabur. Jadi ada bukan kalabur sih, mungkin ada kesibukan masing-masing dan ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dijelaskan ya, yang tidak bisa dijelaskan di sini, yang ada kendala-kendala mungkin lah ya. Jadi mungkin ada kesibukan-kesibukan masing-masing yang tidak bisa ditinggalkan, yang fokus mungkin kan terutamanya di Kubang Blue TV yang ada sekolah ya, yang masih sekolah juga ada, ada sekolah Ayah Nu Sakola gitu. Ayo sekolah di kuliah. Abis ya orang Sunda tapi bahasa nasional Indonesia itu mereka harus namun Ayah nu kuliah. Ayah Nu kuliah mungkin kesibukannya kerja masing-masing, Kuliah taman emang Kuliah subuh. terutama ini UI we. Neng Mawar ya, sering ada tidak ada. Nah mungkin dari kami mungkin sampai segitu saja ya, mungkin penjelasannya nanti mungkin ada di podcast ya. Nanti. Iya nanti Nah, gitu. penjelasan lebih lebarnya lagi mungkin nanti ada di podcast terbuka ya, untuk menjelaskan dari pertama terbentuknya Kubang Bule TV seperti apa, dan asal usul cinta yang tidak restuan itu seperti apa. Wah, translate nih. Seperti apa gitu, biar jelasnya nanti akan dijelaskan lebih jelas lagi di podcast terbuka para kru Kubang Bule TV, dan dasar basicnya apa gitu, orang-orangnya gitu ya. Mungkin sampai di sini saja ya penjelasan dari kami semua, dari rekan-rekan Kubang Bule TV. Semoga bisa dimaklumi, kami maklum masih tahapan belajar, dan mungkin kami butuhkan kritik dan saran dari para dulur-dulur Kubang Bule TV di komentar apa yang kurangnya dari kami, dan ada ide-ide, mungkin ada ide-ide untuk membuat film cerita seperti apa yang lebih seru lagi gitu. Apa si Otoy ketabrak mobil ya sembuh dari budeknya gitu. Emang si Otoy sembuh sih, yang cuman jadi karakter aja gitu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah mendukung sampai sekarang. Kami bisa sampai seperti ini kalau bukan tanpa dulur-dulur Kubang Bule TV, kami tidak akan sampai di sini gitu, sebesar ini gitu. Mungkin kami juga butuh oh iya, maaf Ma Oting tidak hadir. Ma Oting ya, Ma Oting, maaf Ma Oting, halo apa kabar Ma Oting? Bila tidak sanggup lambaikan tangan. Ma Oting maaf, mungkin Ma Oting ini ada kesibukan, sudah lama tidak tampil di Kubang Bule TV. Mungkin ya ngelabonteng kali. naon pemeret cenah. Apalagi sekarang dia udah bertambah momongannya ya. Ya istrinya maksudnya, istrinya bertambah mungkin. Nah itu mungkin di di cerita selanjutnya pasti penasaran ya, ada cerita apa lagi sih di Kubang Bule TV. Nah ntar penasaran, ntar akan dijelaskan di podcast terbukanya kru Kubang Bule TV. Kurang apa Ya gitulah, ntar penasaran, pasti semuanya penasaran ya. Oke, kami tutup saja ya dengan ucapan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga episode cinta yang tidak direstui menjadi pembelajaran, atau ada yang baiknya mungkin bisa diambil hikmahnya. Ini cuman cerita hiburan ya, tidak ada faktor sengajaan atau nama-nama. Juga karang Nah, ini kalangkang tuh. Jadi siga mancung. Oke, mungkin segitu saja ya. Kami ucapkan terima kasih, ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa orang ngomong selebeo cenah. Ya. Selebeo. Oke, sampai bertemu lagi di cerita Kubang Bule TV yang beri kita selebeona tuh. Sebel.
Yang pastinya lebih seru lagi, yang lebih menarik lagi, yang lebih lucu lagi hanya di Kubang Bule TV. Kubang Bule TV maju, maju, maju. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.